Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 68. Paslun ari eta hiji pasal wa min ma'asil lisani jeung eta tetep tina sapalihna pirang-pirang maksiat lisan. Al ghibatu ari ngagibah. Wahia sareng ari itu gibah teh zikruka eta nyaritakeunana anjeun akhoka kadulur anjeun al muslima anu muslim bima ku perkara yakrohu anu ngewaeun itu akhoka itu si dulur anjeun ku kana itu cariosan gitu. Tawa hukana itu zikruka gitu. Tawa kana mahe gitu. Wa in kana sok sanajan bukti itu mate fihi eta tetep aya di situ si akhoka. Wa jeung eta tetep tina sapalina maksiat lisan teh annamimatu ari ngadu-ngadu. Wa hiya jeung ari itu namimah teh naqlul qauli eta mindahkeunana omongan lil ifsadi pikeun ngaruksak. Wa tahrisyu jeung eta ngahucuh-hucuh gitu. Min ghairi naqlil qauli bari tetep tina henteuna mindahkeun omongan. Walau sok sanajan bukti itu tahrish min ghairi naqlil qaul teh bainal bahaimi eta tetep di antara pirang-pirang sato gitu. Wajang eta tetep tina sapalina maksiat lisan teh al kizbu ari ngabohong. Wa huwa jeung ari itu kizbun teh al kalamu eta omongan bi khilafil waqi'i bari tetep ku nyulayaan kana kenyataanana atau kana buktina gitu. Wajang eta tetep tina sapalina maksiat lisan teh al yaminu ari sumpah al kadzibatu anu bohong. Wajang eta tetep tina sapalina maksiat lisan teh al fadul qadzafi ari pirang-pirang lafad nuding jina. Wa ya jeung ari tu al fadul qadzaf teh katsiratun eta anu loba. Hasiluha anu ari hasilna itu al-fadul qadzaf teh kullu kalimatin eta saban-saban kalimah tun sabu anu dipanteskeun itu kalimah insanan kahiji jalma awahidan atawa kahiji orang min korobati hiti karabatna itu si jalma dipanteskeun ila zina kana zina gitu. Fayata ari itu kalimah teh qadzafun eta teh nuding zina. Liman pikeun jalma nusiba nasaba anu manteskeun ieu si jalma azina kana zina ilahi itu si iman. Tawaliman ka anu jalma nusiba anu dipanteskeun ieu si non azina zina ilahi itu si iman he gitu. Imma sorihan boh eta anu sore mutlakon barianan mutlak jelas gitu. Au kinayatan atawa eta bangsa eta non sindiran kinayah gitu. Biniatin bari ku make niat. Wa yuhaddu sareng dihad dihukum gitu. Saha alqadi pujama anu nuding jinah ila samanina kana 80 naonana jaldatan jilidanana atau tenggelanana gitu. Wa jeung di hadis saha arrokiku abid itu pihak
atau warokiku sareng ari abid mah nispuha eta satengahna itu samanina jaldahe gitu gitu jadikan mubtada berarti wa min hajang eta tetep tina sapalihna maksiat lisan teh sabu sahabati ari moyok ari nyarekan ka sahabat wa jang eta tetep tina sapalihna maksiat lisan teh syahadatuz zuri ari persaksian anu lacut gitu. Wa jeung eta tetep tina sapalihna maksiat lisan teh al khulfu ari sulaya fil wa'di dina janji. Idza wa'ada di mana-mana nyieun janji itu si jalma hu kaitu jalma sejen wa huwa bari ari itu si jalma anu nyieun janji teh ya yudmiru eta nyidem atau nyumputkeun itu si jalma al khulfa karena itu naon sulaya gitu jadi henteu minta maaf henteu naon gitu wajah eta tetep tina sapalina maksiat lisan teh mutlul ghani ari mutlul ghani ari naon ngengke-ngengkena jalma anu beunghar gitu. Dinya nya wajah tetep pina sapalihna maksiat maksiat lisan teh asyatmu ari nyarekan wasabu jeung moyok wali'anu jeung naon li'an gitu. Li'an teh jadi naon ngalaknat gitu wal istihza'u jeung ngaguguyonkeun gitu bil muslimi ka jalma muslim wajahnya tetep tina sapalihna maksiat lisan teh kullu kalamin ari saban-saban omongan mu'dzin anu milaraan lahu ka itu si muslim wajahnya tetep tina sapalihna maksiat lisan teh al kizbu ari ngabohongkeun alallahi ka Gusti Allah wa ala rasuli jeung ka rasulna Allah wajang eta tetep tina sapalihna maksiat lisan teh ad-da'wa ari pengakuan al batilatu anu batil wajang eta tetep tina sapalihna maksiat lisan teh at-talaqul bid'iyyu ari tolak bid'ah nolak bid'ah gitu nolak ka istri anu tos diwati gitu dina kaayaan head atau nipas gitu tolak bid'ah wa ziharu jeung tolak zihar wa fihi jeung tetep dina itu tolak naon itu dihar dan itu tolak zihar mah jadi tolak anu nyarupakeun istrina ka kana seperti mahramna sapertikeun indungna misalkan nya tolak zihar eta tetep dina tolak zihar teh kiparatun ari aya kiparat ilam yutallik lamun mah henteu naon
lamun mah henteu tawa lam yutlik meureun kitu nya. Yutolik lamun mah henteu nolak itu si jalma haka itu si awewe badahu dina sabadana ngadhihar gitu pauron dina pada harita wahya jeung ari itu kiparate itqu raqabatin eta ngamerdekakeunana abid mukminatin anu atau amat mukminatin anu mukmin gitu salimatin atur anu salamet tina kacacadan gitu pain ajiza tuluy lamun maapes nah gitu itu si jalma anu ngiparatan teh ya at amatah mere kadaharan wae ieu si jalma sitina ka 60 naonana miskinan jalma miskina mere kadaharan sitina kana 60 naonana mudna gitu. Wa minha jeung eta tetep tina sapalihna maksiat lisan teh Allah nu ari cacadelan fil Qur'ani dina Qur'an wa illam non yukhilla sok sanajan teu nyacadan itulah nun itu cacadelan bil makna kana makna wajah eta tina sapalina maksiat lisan teh as-su'alu ari menta lil goni ka jalma anu beunghar punta penta kana ka jalma anu beunghar bimalin kana harta aw hirpatin atawa kana pagawean itu wajah tina sapalina maksiat lisan teh an-nadzru ari nadar bikos di ihramil warisi nadar kana naon ngamaksud nyegahna ihram teh maksudna nyegah gitu nyegahna ahli waris gitu maksudna ngaharamkeun ka ahli waris maksudna nyegah ka ahli waris jadi si ahli warisnya teu meunang bagean meureun gitu. Wajah tetap tina sapalina maksiat lisan teh tarkul wasiati ari ninggalkeunana wasiat bidainin kana hutang au ainin atawa kana hiji zat layalamu anu teu apaleun hakana itu ain sagoer huliana itu si jalma wajah eta tetep tina sapalina maksiat lisan teh al intimau ari ngaku turunan ila goiri abihi kalian bapakna itu si jalma ao ila goiri mawalihi atawa ka lian walina atawa mawali di dia mah anu nya dunungan au ila goiri mawali atawa kalian dununganana mawali teh mu'tikoen gitu dununganana ieu si jalma gitu. Wajahnya tetep tina sapalihna maksiat lisan kene al khitbatu ari naon ngahitbah ala khitbati ahihi netepan luhureun khitbahan dulurna itu si jalma ku batur teh geus dihitbah deui gitu. Wajahnya tetap tina sapalihna maksiat lisan kene al patwa ari patwa bigeuri ilmin bari kunte make ilmu gitu. Wajahnya tetap tina sapalihna maksiat lisan kene ta'limun ari ngajarkeun wa ta'allumu ta'limun ari ngajarkeun wa ta'allumun jeung ngaji tawa idopatkeun wa ta'allumu ilmin jeung ngajina ilmu mudirin anu matak ngamadaratkeun gitu. Wajahnya tetep tina sapalina maksiat lisan kene al hukmu ari ngahukuman bi ghairi hukmillahi kulian hukum Allah. Wajahnya tetep tina sapalina maksiat lisan teh an-nadbu ari nyambat sasambat gitu nya. Jorowokan gitu lamun aya nu maot teh.
ngitung-ngitung kealusan ka mayit gitu. Disebut-sebut kealusan mayit teh. Nadbun waniat naon waniahatu jeung niyah mah jadi rob usawat bin nudbi gitu. Nyambat keneh tapi narikeun nyambat mun gitu, narikeun suara gitu. Wa kullu qaulin jeung saban-saban omongan yahusu anu ngajurungkeun ieu kaol ala muharramin kana anu diharamkeun, sapertikeun miwarang supaya ngebunuh gitu nya. Haram tadi. Au naon yapturu atawa anu megatkeun anu wajibin tina anu wajib gitu. Sakeun kalimah entong salat, entong zakat gitu. Wa kullu kalamin jeung wajah tetep sapalina masyati teh kullu kalamin ari saban-saban omongan yakduhu anu naon anu nyacadan gitu. Itu kalam pid ini kan agama. Atawa saban-saban omongan anu nyacadan pi ahadin ka salah sahiji urang minal anbiya ti pirang-pirang nabi. Pi ulama ieu atawa di pirang-pirang ulama. Awil ilmi atawa dina ilmu, awi syar'i atawa dina hukum syara, awi Qur'an atawa dina Al-Qur'an. Opi syai'in atawa dina hiji perkara min sya'airillahi tina pirang-pirang syiarna Allah. Ketika masjid gitu, sofa marwah syiar Allah katakan. Wa min aja yang tertina sapalina maksiat lisan kene at-tazmiru ari nyup suling gitu, nyup trompet. Wajahnya tetap tina sapalina maksiat lisan kene asukutu ari repeh anil amri tina marentah bil marupi kana kahadean wan nahi jeung tina ngalarang anil mungkari tina pamungkaran. Bigori uzrin bari ku taya uzur. Wajahnya tetap sapalina maksiat lisan kene katmul ilmi ari nyumputkeunana ilmu al wajibi anu wajib. Ma'a wujudit talibi bari tetap sarta ayana jama nu nyupri. Wajahnya tetap sapalina maksiat lisan kene ad-dhahku ari seuri li khurujirihi karena kaluarna angin. Seuri karena hitut gitu. Atawa seuri ala muslimin ka hiji jama muslim. Istihqoron karena ngahinakeun lahu ka itu si muslim. Wajahnya tetap tina sapalina maksiat lisan kene kat musyahadati ari nyumputkeunana persaksian. Awatawa tetap tina sapalina maksiat lisan kene nisyanul Qur'ani ari mopohokeunana Qur'an. Wajahnya tetap tina sapalina maksiat lisan kene tarqurad disalami ari ninggalkeun ngajawab salam al wajibi anu wajib alaika ka anjeun. Wajahnya tetap tina sapalina maksiat lisan kene al qiblatu ari nyium al muharrikatu anu ngagerakeun kana syahwat gitu. Selama anu ngarangsang. Lil muhrimi pikeun jama anu ihram. Binusukin ku sabab haji atawa umroh. Waliso imin jeung pikeun jama anu puasa pardon barianan pardu. Liman atau pikeun jama latahilu anu teu halal lahu pikeun itu si iman naon qiblatuhu nyiumna itu si iman gitu. Halaman 72. Paslun ari eta hiji pasal wa min ma'asil uzuni jeung eta tetep tina sapalihna maksiat ceuli al istima'u
ari ngadengekeun ila kalami qaumin kana omonganna hiji kaum akhfau anu nyumputkeun ieu si kaum bukan itu kalam anhu ti itu si jalma wajang eta tetep tina sapalihna maksiat ceuli keneh ari ngadengekeun ilal mizmari kana trompet atau kana suling gitu waton buri jeung gitar atau biola wasa iril aswati jeung ngadengekeun kana sakakarina pirang-pirang sora al muharramati anu diharamkeun wakal istimai jeung sapertikeun ngadengekeun ilal gibati kana gibah wan namimati gibah kana ngomongkeun batur gitu ngomongkeun kana ngomong ngadengekeun ngomongkeun batur gitu gibah wanami mati jeung ngadengekeun kana ngadu-ngadu gitu wasairil aqwali jeung saperti ngadengekeun kana sakakarina pirang-pirang omongan al muharramati anu diharamkeun bila pima idza dakhala ku perbedayan di mana-mana asup alaika itu si jalma naon asimau pangdenge gitu pangdenge na teh maksa gitu tengah haja ya mah koron barianan maksa gitu wa kariha bari mikange wa si jalma hukana itu sima kan itu pangdenge teh ya walazima jeung misi ka itu si jalma naon al inkaru inkar in qadara lamun makawasa itu si jalma gitu.